kahayang-kahayang urang teh kuari kurang ditapaan Allah maha uning Allah nu mantak lain lalagaan cak Kangjeng Nabi rogima anpurajul cilaka irung jelema ya rugi luar biasa kunaon emang ya Rasulullah nu mantak rugi cak Kangjeng Rasul teh aing disebut zukirtu tapi walam sholli tidak baca sholawat cilaka sia ngaran aing disebut sia tidak baca sholawat cilaka sia rogoma anpur rajulin cilaka si jelema kunaon boga indung bapana kene tapi jare tidak nyumponan hak indung bapana cilaka sia rogoma anpur rajulin cilaka sia Kangjeng Nabi kunaon emang datang bulan Ramadan datang kadek liwat di Ramadan sia can menang pangampura lantaran teu ngalaksanakeun ibadah di bulan Ramadan cilaka tah dumantak ieu Ramadan teh lain lalagaan Gusti Allah teh keur ngaur-ngaur rahmat jeung magfirah beuh di aur-aur ayo rahmat aing jeung magfirah aing kuari keur di aur-aur gaur sia gaur ayo terus untung jasa anu puasa untung jasa nyabari maca Quran untung jasa nyabari taraweh untung jasa bari sedekah untung jasa di jero bulan Ramadan rahmat jeung magfirah Allah keur di aur-aur urang beuh nyangais nyanyuhun nyangandung nya di tukang naon ngaranna di tukang di dieu aduh di tukang di desa karena ieu dia di ais rahmat teh masyaallah sia rahmat gede-gede anu disuhun aya si rahmat tah ieu urang keur digaurkeun rahmat masyaallah nyanyuhun nyangais nyangandung nyang kitu ngakep pohara jasa untung selesai Ramadan inuh rahmat jeung magfirah ketika Allah ngagaurkeun rahmat jeung magfirah di bulan Ramadan puasa henteu urang ngaji Quran henteu kemudian sedekah ge henteu selesai Ramadan urang teu beunang nanaon rogomaan purajul cilaka ka Kangjeng sakitu keur di aur-aurna rahmat mbung rahmat Allah mbung magfirah Allah mangpang meungpeung geura di bulan Ramadan teh hayu urang gaur hiji jelema ngaran Muhammad di luar bulan Ramadan mah manehanana teh terus bae maksiat masih asal bulan Ramadan we mandi make baju puasa salat bahkan qada sedekah disering-seringkeun ku tetanggana ge sia puasa teh bulan Ramadan ulah bohong aing bae sia urusan sia besok ngurusan batur bukan aing mah setahun sekali salat aing datang ke lebaran beres lebaran aing teh salat deui masa Ramadan deh kos gitu taraweh nya na bedu war sedekah bulan Ramadan teh da kos ngaji Quran ya puasa maca Qurannya tarawehnya sedekah asal Ramadan bae kos kitu teh nya mah asal di bulan luar bulan Ramadan geus kasaritakeun kacaritakeun pae begitu maot ka inti lah ku waliullah tanya kumaha kaayaan maneh di jero kubur masyaallah bangga kula bahagia kumaha surga sia ka surga kumaha lantaran ngagungkeun bulan Ramadan bulan nu lain meletik letik bulan nu sajian mah kula mah Ramadan doang dipinuhan kula mah qada segala rupa bulan Ramadan wari kula jadi ahli surga masyaallah paingan diunggal lembur loba nu kos kitu manu kawa salah geus bokara di bulan Ramadan pakai ibadah bae ke maksiat ge bulan Syawal aja sia maksiat bae ke ngomong ya aing mah ditah ku Ki Uci cenah ibadahna bulan Ramadan doang cek nya ge cenah ge Syawal mah teu naon maksiat salah tafsir sia mah pajaran ditah ku aing bae nah iyalah Ramadan lain lalagaan
aya jelema di bulan Ramadan teh nya wajib qada nya wajib kifarat wajib ma'al qada'i as-shaum wal kifarah wajib disertai qada teh puasa ngodoan puasa jeung kifaratul uzma jeung ta'zir kajelema alaman nafsada saumahu ngarusak puasa nabi Ramadan di bulan Ramadan yauman kamilan bijma'in tam masyaallah sih ada bulan Ramadan jelema di bulan Ramadan kemudian ngahaja-haja jima ingat nyana eta teh nya wajib qada puasana wajib diteruskeun tur bayar kafaratul uzma bari ditakzir deui ya karim sia ada bulan Ramadan mah ulah deket-deket jeung pamajikan asa pamajikan gagal hayan aditu sia aing puasa ya kepenting sia daekna jeung aing beurang ulah aing keur jeung Allah beuh tegep ade cek pamajigna kula mau digak bulu ngadengeunna Kak beda ti sasari aing ngaji pan ku aing mah aing ge kamar aing khusus ya cenah paranti khalwah Gusti aing ge asana bisa hiber aing sawas pada imam Ramadan udah diganggu kusya antak di bulan Ramadan teh nu bagus we kieu neng ka neng bulan ieu kan bulan Syabannya tah 10 juta tah jang dapur keluarga urang tah sabulan tah nu 10 juta jang neng bisa meuli baju meuli calana sempak sendal tah 10 juta tah 10 juta jang budak kurang 10 juta nya guys kakak ibadah ka Gusti Allah oh nuhun Kak ibadah bulan Syawal berbeda pemajinan Kak kula leungit kongkorong Kak urusan sia tah mah henteu ieu bang diteangan ka dieu teh ge eueuh masalah London meureun ci lain Kak kula jasa teu salah tapi ieu leungit loba omong lah mudah eta dibagikan 10 juta tetap korang kakak mah pinter connect tah ini bagus kos gitu tah petakeun ti kuari kayak taya ses kakak mah ulah dipikiran jeung Allah bae kakak mah beuh Kak ya guru kakak ge henteu kitu beureun nya aing kalebihan guru coba-cobalah kalebihan guru aing tah iya hebat eta ibadah kos gitu eta kadirinya naon eta tah eta tasbih nu nu leutik tetep nu gede aya tang geus dipajangkeun hayang make nu leutik nu ieu aya nu sedeng nu ieu aya nu gede jasa nu ieu biasa eta ieu naon ieu Quran tah timimiti leutik sedeng bude bisi kakak hayang nu leutik nu ieu aya nu gede nu ieu dipasing-pasingkeun ku kakak hayang nyaho coba awak ge hayang make nu mana aya ieu naon ieu kayak ieu gelas ieu jang naon ieu jang kopi nu ieu jang susu cenah deuk ka Allah ka Allah mah urusan roh aya awak papenkur di kopian segala rupa kakak jadi pinter kan atuh ngaji kakak mah itu ieu bungkusan kopi ieu susu mesti aya kok di kamar teh Kak ieu mah bal kebal ge ieu mah bisa ngawarung Kak lalu ngomong sia atuh bade kiloan kieu meuli kopi meuli susu teu tinggal geus disiapkeun ieu tah ieu paranti eta na tah geus aya meuli buka ku kakak teh mah lain kholwah kos kitu bakal warung leutik ngaranna tah eta disiap-siapkeun ku urang teh ibadah jadi urang kan kadeuleu jarum ge dilempengkeun ka Allah jarum dilempengkeun ka Baitullah tinggal ngalempengan hati orang nggak siap-siapkan sudah diganggunya coba pemajikan datang ke sabaraha
kuatna ulah nyoba aing bukan aing mah doakeun sia ya kakak dekat Allah menang 3 poe teh Noel tual toe can dekat Allah loba omong sia penting mah meunang penting mah teu meunang ge beurang tangkep Allah ka ditu ye bala sia baju barah kieu atuh kamari ngadeukeutan lah carekan beurang teu meunang ge penting mah teu naon ya tuku lagi geus siap ieu kai penting mah ieu ku geus teu pake calana Kak tah siga ade beurang mah beurang awas lamun beurang ngalaksanakeun jima lain deui urusan anak ieu kobo sajabati kodok kudu mayar kafaratul uzma kafaratul uzma teh naon Kiai ayat ku raqabatin mu'minatin ngamerdekakeun hamba anu mukmin waduh bila iwadin salimatin an aibin tanpa aya urup-urupan jeung salamet tina cela nukhillu bil amal ngan eueuh di urang mah abid mah berat berarti mun eueuh abid lamun eueuh abid fa in ajaza lamun teu bisa maka wajib shaumu syahrain mutatabi'ain wajib puasa 2 bulan berturut-turut ikan lain lalagan kafarat musbat kos kitu tah Masya Allah 2 bulan puasa berturut-turut ya Allah ya Rabbi karim tak ada lamun teu bisa fa in ajaza an shaumihima wajib it'amu 60 miskinan wajib mere 60 miskin likulli minhum muddun min ghalibi kutil balad saurangna sakmud berarti 60 liter mun teu bisa it ku raqabah je eueuh wari puasa 2 bulan berturut-turut teu bisa keneh ngumpulkeun yatim 60 atawa miskin 60 bere nyana teh saurangna saleter jadi 60 liter bahkan nu bagus mah berek perlengkapan pakaiannya baju samping kopiah eta mah perlengkapan anan kitu ngaran untuk menyempurnakeun nah kos gitulah aya ieu ge sahabat tuh cilaka tuh cilaka kunaon sih cilaka aduh cilaka kumaha sia kula aduh kunaon aduh poh kieu teu kuat kula aduh kakapalan jeung pamajikan kakapalan atuh sia teh geus kitu kudu kumaha tuan geus masalah geus kos kitu mah itku raqabatin bae geus perdekakeun abid anu bagus anu cacan dina gawean anu kuat boro-boro jang meuli abid tuan jang dahar gesek puasa bae atuh puasa itu bisa meuli abid mah bahasa berapa poe tuan 2 bulan berturut-turut syahrain mutatabi'ain boro-boro 2 bulan ieu ge Ramadan teu kuat karak sabaraha poe kula geus ngalengkaan pamajikan atuh komo 2 bulan terus-terusan geus bae atulah kuari mah mere eta naon gara-garana korma 60 miskin atau gandum 60 miskin 60 liter waduh tuan atuh kula mah miskin jeung teu boga jang mere teu boga kayak tugas kanjeng Nabi ka jero dibere ku kanjeng Nabi tah tuan ieu jang saha ieu jang miskin ge supaya maneh ieu kacumponan tah kaparatna tos bagikeun ka miskin tuan eueuh deui nu pangmiskinna di lembur ieu iwal ti kula kanjeng Nabi seuri nggak satu dahar ku sia atuh loh itu seri kanjeng Nabi ge siapa pang miskin mah yang dibere bareng ayo geus kaparatan awak sia ku sia keneh tangos Masya Allah babari jasa aja kanjeng Nabi mah bawa ka ditu geus bawa ku nya jinjing ka pamajikan naon eta Kak ieu ti kanjeng Nabi jang kaparat miskin mah urang ge miskin dahar ku urang geus ieu kaparat babari tah iyalah kanjeng Nabi Masya Allah karim nu hese
Aduh hese kabeh jeung Kanjeng Nabi. Aku setetekeun Nueman teh aya jelema namu ka Kanjeng Nabi, begitu namu ka Kanjeng Nabi mawa onta bagus. Begitu asup ka Kanjeng Nabi cak babaturan-babaturanna Nueman, urang geus kebal teu ngadahar lagi onta, ieu onta pelitu jasa peujit habak. Peujit batu. Geus peujit. Oh masalah geus. Siadek tanggung jawab sakeun Nueman. Ayo geus peujit geus. Beres pencit bagi ke aing dek nyumput ku sia udah di bejaannya guys moal di bejaan nyumput nya ngagali pasir setik aja ditutupan ku daun korma nya di dinya we cici pas tamuna keluar kaget tuan naon teh kaget otak kula anu mencit masa anu mencit iya tinggal tulang talengna doang keluar Kanjeng Nabi sahabat saya nu mencit ya udah ngomong saya nu mencit udah ngomong gak baik diancam tadi ku Nueman udah dibejakeun ku sianya moal katilu kali awas sakali deui ulah ngabohong cak Kanjeng Nabi ya saya nu mencit ya otomatis kan nista maja utama embu ngabohong Nueman si Nueman gimana ku ari wallahu alam bejakeun di mana? Undek ngabejakeun. Leumpang Kanjeng Nabi ka arah kabelah ditu. Nanya. Sia manggil Nueman. Cicing. Sia manggil Nueman tadi dia. Cicing. Oh ulah loba cicing sia. Awas aing nabi Allah ieu. Aing nabi Allah Rasul Allah. Bejakeun di mana Nueman? Tuh. Disingkapkeun ku Kanjeng Nabi daun kormana nyana keur kieu we Nueman budang ja udah cekel ku Kanjeng Nabi dibawa ka hareupeun mati Aisyah kunaon eta bencit ontak ji kula mah dititah ku babaturan kula atuh dititah ku naon daek Mbak demi friend masyaallah Aisyah teh nyumput ka ditu nyumput kula teh umum kamagian ku tuan sedengkeun cek kula teh aing ulah di bejaan nya anak kene nu ngabohong ngabejaan ka kula aing geus kieu kudu kumaha sia Nueman lah tuan kula sok hese-hese tamu tuan onta-onta bagus dipencit ku kula jadi dibagikeun jang sahabat tuan bayar habak si Nueman mah kitu bayar geus ulah hese-hese tuan aduh ngajak Kanjeng Nabi bari dicekel di usapan meman siamat bayar guys tadi duit dah kula numang mayarkeun kula daek mayarkeun mah tanya sobat Kanjeng pikat serine karena Nueman eta kos kitu atuh geus beres bayar tadi wah superdit beres bayarkeun ku saya tuh hebat kan kula mah ceuk teh bayar geus endeup untung kan ceuk teh untung cek Kanjeng Nabi ulah loba omong lah gara-gara ini gara itu ini cek babaturan teh mun airi pencit teh man masyaallah jadi eta di zaman Kanjeng Nabi ge aya beta nu pikaseureun pikasebelen tapi pikaresepeun eta masyaallah karim antak Kanjeng Nabi sok seuri sorangan ge belum inget ka si Nueman sok seuri sorangan eta eueuh bae kapangijingnya teh seuri eueuh pangijingnya mah seuri bae eta lah keistimewaan sahabat ailillah mananon ge masalah kulillahi ta'ala bakal cair bae nu hese ge lamun teu lillahi ta'ala kulillahi ta'ala oh wasalah wajibu mal qadai al imsak lisawab wajib barjeng qada teh kudu imsak ke kudu kos puasa bae dina genep perkara dina genep tempat wujud di Ramadan lapi gairihi puasana di bulan Ramadan lapi gairihi itu hari di lain Ramadan nomor kedua anu ngahaja-haja buka tetep baik wajib imsak wajib kodok wajib imsak nomor kedua ninggalkeun niati peting na pohon teu niat beurangna teu puasa
tetep wajib qada engke tur jana wajib imsak teu meunang dahar teu meunang nginum sanajan teu puasa. Nomor katilu alaman tasahara zanan baqa alail fabana khilafu disangka kunyana masih penting kene hudang gitu hudang nelejap jam 3:30 sangka melalui jam 3:30 dahar nginum teh tas nginum teh kan nyana ngarokot tah set bari ngadaguan azan subuh teu kerbal di sisi mata jih geus rokotok teh mah dibuka iya geus beurang cek kira di dieu jadi 3:30 barang deuleu ka jam 1 deui jam 6 ya Allah berarti jana sahur tadi teh ya nyangka penting keneh deuk deuleu jam atau boga sangka we bahwa penting keneh ternyata horeganan geus beurang wajib qada engke na tur eta teh wajib imsak poe eta teu meunang dahar teu meunang nginum ya deh tadi mantap kurang jam-jam nah hati-hati kalimah alaman banalahu yaumul salasi syaban anahu min ramadan nyana ngadedengekeun bae begitu ngadedengekeun tanggal 1 Ramadan ternyata encan kadenge begitu isukna jana teu puasa horenganan geus tanggal 1 Ramadan heuy 1 Ramadan ieu ieu ya Allah aing mah keur penting teu niat tadi ge isuk-isuk atuh geus ngawudu di imah ngopi sugan teh lain tanggal 1 Ramadan harita keneh nyana kudu eureun tur teu meunang dahar teu meunang nginum poe eta wajib imsak wajib qada nomor kagenep alaman sabaqahu maul mubalaghah min madbadatin rasul sakin nyana ngalawudu begitu ngalawudu ka kemur ka kemur ketelajuran lek ya batal puasana na eta engke nyana sihada teu meunang dahar teu meunang nginum sanajan nyana teu puasa eta ka irung kan ka irung teh lamun urang ka irung kudu diinsisak dikitukeun ka sebreng ha teh ieu kaleuwihan ka dieu teh batal puasana tetep kudu qada poe eta nyana teu beurang dahar teu beurang nginum kitu keneh lamun ngisang nah ieu teh ulah jero teuing ukuranna kerewed salawe disebutna nah eta kerewed salawet ya masih kena zahir geus lamun eta leuwih teh eta berarti urang lamun mandi junub nah eta teh kudu dikumbah anu ngeriputna teh eta mantap kudu dibetenkeun nah nu keriput eta teh kudu kakumbah lamun urang mandi junub sebab eta masih kena zahir contohna kos kubasikeun supaya jelas contohna ente neuleuh kebo lamun ngising kan kaluar teh tah eta zahir ngaranna eureun ngising ngelepot deui ka jero naon bedana urang ge jakos kitu lamun hayang jelas ente ngising kacaan belah mana ieu atawa ente embung ngacaan nah ukur ku sorangan lamun di kacaan kos kitu kan teh ukur ku sorangan nah eta teh mun jero teuing ti eta berarti batal nah asup sakieu cek piki batal tah sakieu mun asup sakieu tah ka jero tah setengah saparapat teh untuk betenkeun nulis nu rapi ngisang tuh sarua bae awewe ge sami ieu awewe barang hareupna teh aya zahir aya batin lamun rangda diuk cingogo nah eta teh nu kadeuleu eta zahir nu kadeuleu eta zahir mantak lamun hayang nyaho awewe teh ukuran zahirna datang ka mana kudu jelas kan eta mah kan kudu jelas sih hade nyana naik kuduna kaluhur ke tu gentong plak belum pakai celana salakina mau sepidol wah saya bisa pakai sepidol jak sing rapi
diukna nu bari eta di sepidolan ku salakina teh ieu nu kadeuleuh ku aing mah ieu ieu tek eta anu kos kitu ngaranna zahir ka dieu ke geus beres karena kacaan punyana ieu horengan teh tah kesya ngambraktekeun deui di imah tungtungna batu kaburu ngagambar eta ukuranana aing ge dipikir mah kos kitu tuku batu ieu mah mun hayang jelas cak guru kos kitu cak guru mun hayang nyaho lamun awena rangda ai parawan mah kan asuh atuh teuas kan parawan mah bobolongan geus babari ai parawan mah eta anu teuasna atuh zahir jauh bobolongan nya mah pan ai nu rangda mah kan beda ngantek kieu aja lamun parawan kiri parawan da teh lamun ki rangda lamun rangda geus boga anak wer kower nah dieukeun nu kadeuleuh ku bata zahir eta kudu kakumbah eta sing hade geus ngasupkeun barang leuwih teh eta batal lamun diluhureun eta masalah teu batal teh sing hade urang puasa teh kudu mantep nomor katilu nomor kaopat geus beres batal puasa biridatin kuridah jelema keur puasa murtad batal wahidin jeung ed awewe keur puasa ed batal wanipasin jeung nipas awewe di bulan Ramadan nipas batal wiladatin awewe di bulan Ramadan wiladah batal aya jelema keur puasa jununin edan batal walaulah toh sanajan seketika batal bae sadua bae wa bi igmain jeung ku ayan batal sekerin tadabim mabuk ngahaja-haja batal sarua bae batal in anama jaminahar lamun nyana mabok teu ngahaja batal mabok kendaraan mabok kana teh sarua bae turang lembur kan teu meunang bau bensin asal bau bensin atuh geus teu bisa ajeun kumaha ge lembur bae diajak ka mana ge moal haju kos urang kota moal lembur bae ngadarah daging nah naik mobil haju nyana non kitu katari utah uger teh batal tapi lamun ngahaja utah batal tasih hade ulah ngahaja-haja. Tuh etalah cerita tentang puasa supaya urang rapi dina ngalaksanakeun puasa abeh puasa urang diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala.